Kadatangan tamu anu dianti-anti tuluy ngaberesihan goah sampahna dipikeun ka balong keramat. Kulantaran dapur teh geus diberesan tengah peuting tadi, jadi we isuk-isuk ayeuna mah bara resih keneh. Tuh di dapur masih keneh rapih saridakeun. Ah naon deui atuh urang ngahuapkeun heula sangu we besti. Ngarah jagjag, ngarah beuteung repeh henteu bebeledagan. Bari deungeunana ge susah sesa kamari ieu teh. Ah kan bae nu penting mah seubeuh we. Tah aya nu assalamualaikum. Kela-kela sakedak. Sahanya baturkeun ngahuap teh. Si besti geuningan. Atuh da menikot geus ngabesti jeung tukang paket teh. Hampir unggal poe papanggih wae. Paket naon deui atuh cenah bunit eta teh. Ieu besti biasa we nu kieu. Hayo we cenah melian cangkang awak. Heueuh atuh apanan awak ini teh sudah berjuang setiap hari. Jadi sudah sepantasnya selalu diberi penghargaan. Barikot nyecep teh tiis bahana teh. Tring. Tuh tempo besti kot pas pisan dipake teh. Tangana aya pangaitan. Jaba dibere gratis parfum. Ah pokona mah cantik. Astagfirullah. Singkat cerita geus digenti deui ku baju gegero. Hayu we ayeuna mah urang ngampihkeun piring anu bara resih. Ngarah aman teu ka kebulan. Pasukan piring geus ara rampih kabeh. Lanjut we ayeuna mah urang nerekel ka luhur. Rek mana eta teh? Eta bari sakalian jingjing nuju raga. Meuni leos-leos we ieu mah. Ning tah geus torojol we ka kanang japati. Atuh langsung we urang jahitan nu ara rasakna. Alhamdulillah besti sigan ara rasa kabeh ieu mah. Da geus sababaraha poe geuningan halodo wae ka dieu mah. Cing ari ka daerah besti aya hujan henteu. Susuganan kitu aya nu kot hujan we unggal poe. Singkat cerita moekeun acuk juragana geus beres. Hayu ayeuna mah urang turunkeun ieu bubututan nu arasak teh. Ning tah menang 2 poe ka tukang ge ngajereglu keneh. Jol ngadadak tunuh tuh si bunit mah. Cekeng ge naon da teu kaop antel jeung bubututan geuningan. Hei, kunaon cenanya ieu teh jujul ngajeng-jehe. Ah moal bale geus kieu mah besti. Kela-kela cilu. Bah. Tuh beres we nya sakicepeun. Tah sok bocil bagian ngampihkeun. Perkara bubututan geus beres. Tuluy we jerut deui turun ka handap. Sabab si bungsu hayang goreng cau cenah. Hayang cauna we digoreng hungkul tong ditariguan. Da lamun ditariguan mah geus lain deui ngaranna. Jadi goreng pisang ngaranna teh. Pot keur meujeuhna ieu teh besti. Keur gumading sok ngeunah geuningan lamun digoreng teh. Leuleus liat semu haseum rasana teh. Dibulak dibalik asak we ninggeu. Siap diborolokeun kana wadah. Ah ieu urang review heula wadahna. Bahanna semi milamin anti pecah. Tuhnya aman pisan besti. Sekilas masih bahan keramik ieu teh. Nat jeung tutung cenah ieu teh Gusti. Tapi alhamdulillah masih kene kapulung. Da ukur tutung sisina hungkul. Atuh geus asak mah hayu we urang asongkeun ka si bungsu. Tah manikot geus ngajoprak nu nguat. Si bungsu nu hayangna tapi si bunit nu gemulna. Alhamdulillah beuteung geus seseg di jejelan. Lanjut we ayeuna mah urang ngaberesihan goah es. Ning ieu kot loba butrak-betruk di jero teh. Nyata pan sok aya adat bisi butuh teh geuningan. Bisi butuh bisi hayang engke deui. Padahal ti mimiti diasupkeun nepikeun ka kiwari teh. Teu singwet ditoel-toel deui eta dahareun teh. Rasaan asa eueuh we pasakeun teh. Padahal mah katunah tinih teu katempo. Dasar da hoream geuningan hawana teh maresihan nu kieu teh. Cing-cing kala urang tutupan heula. Bukakeun deui geus beres we tah. Jebrud we tutupan deui. Tah ieu besti sampahna tina kulkas teh. Aya tempe 2 jelepeng tuh. Pokona mah bakal ngageleneng we apaleun juragan mah. Matak hayu we besti urang hilangkan jejak. Urang hihidenganan we miceun ka balong ku sorangan. Susuganan moal curigaeun terus